Karasa geus nyetak ka tanggal lahir urang hayang teh juga batur ulang tahun teh dirayakeun. Sedih enak. Jika batur teh ngumpul jeung keluargana jeung baturana ngarayakeun teh. Kumaha urang mah nyuwun inget kejahatan udah ke dari dulur mulai. Nasib lahir di keluarga sederhana, si budak diajarkan hidup sederhana. Namun nasib bisa milih mah, kurang minta dilahirkan jadi anak tentara, cita-cita orang ini tercapai. Tapi orang bersyukur, bangga lahir di tengah-tengah keluarga sederhana, hidup apa adanya. Bagi orang guys bisa, yang penting orang bisa berkarya, ngerakeun keluarga. Mudah-mudahan barudak aya mengingat karena ulang tahun orang. Ih, ulang deh. Kan ulang. Nanya ya orang, serius. Nanya naon? Mun ngarayakeun ulang tahun, menang tuh sih menurut agama. Menang? Ih, lain mah teu menang sih. Ngarayakeun dengan cara kumaha heula mah. Kanjeng Rasulullah ge ngarayakeun ku puasa di poe Senin karena eta poe kelahiran Nabi. Jeung di bulan Maulud umat Islam ngarayakeun hari kelahiran Nabi. Bukti cinta urang jeung mahabbah ka Rasulullah jeung rasa bersyukur ka Gusti Allah geus dipedakeun Kanjeng Nabi anu mulia. Anu bakal nyapaatan urang di poe kiamah engke mah. Anu teu meunang sok teh ku cara nu teu sae. Misalkan kumpul-kumpul jeung keluarga atawa jeung babaturan. Jaro ge dangdutan. Bari marabok. Komo jeung cabe-cabean mah. Oh, gitu Sep. Tapi mun saukur make kue mah jeung niup lilin ya, tina naon meureun? Tina naon make kue. Terus kue nangke bagi-bagi we ka dulur, ka tetangga. Tapi nu leuwih alus mah ulah kudu make niup lilin mah. Geus we cukup syukuran, munajat ka Gusti Allah. Terus bagi-bagi we ta kuehna. Berapa kue urang da bere. Oh, siap. Nanya kos gitu. Mana lagi rayakeun lain ulang tahun mah? Hayang sih urang semuanya. Cuman poho tanggal lahir urang sabarahan Sep. Banyak poho mah. Yakin atuh ka bapak mama. Maneh mah justru bapak orangnya pohoan Sep. Emangna mamang dilahirkeun apa dilepehkeun sih mending poho kena tanggal lahir. Kontrol tuh sia teh. Pas indung urang nyingsring, urang lahir. Leo atuh, korong. Aduh, teu sawah Sep. Panen meureun tuplakan. Arek geudeung mah. Alhamdulillah panen jagung mah. Ajib tah. Ayam meureun kecil, pakai jagung. Siap, mantap. Saya dipain banyak sawah mah. Semangat, Lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai jagung ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nih, selamat ulang tahun. nu kieu ya masa kecil kurang bahagia. Aduh, uulinan ulang tahun. Pasti can pernah ngerasakeun ulang tahunnya.
Can pernah ngerasakan ulang tahun dirayakan lain? Aduh, Oni. Saya turut prihatin. Aduh. Pas urang atuh nih, komo keur budak keneh mah, ulang tahun teh dirayakeun nih. Ulin ke kebun raya. Terus berenang, resep nih. Pasti mana mah can pernah kan? Enggak, kudu dijawab, hei. Pasti geus apal urang jawabanna. Pasti can pernah kan? Kasian deh lo. Enggak sih, teu kudu sedih. Tarimakeun we atuh ari jelema teu boga mah. Teu kudu dirayakeun sagala ulang tahun. Malah urang kudu bersyukur. Ente geus dilahirkeun ge alhamdulillah. Mi, ka mana? Heureuy ge pundung sia mah era tuku kumis. Ya kuehna ya. Mi. Kunaon mewek sia itu inji didorek gitu nu jore ulah mewek gitu. Naon sih? Ya teh kumang jambul, Bet. Dinaonkeun kumang nyambul? Dihina. Lah diambil hati. Seri ipis we. Kadang jelema boga sungut tapi teu boga otak. Kos maneh, Bet. Eta sia. Gitu amat ka aing nih. Sakira namun nanti bisa nyen hati orang bunga nyen ini ka ditu, Bet dah. Kilo keras. Ayo naon sih, boga masalah naon? Cerita dong lur. Siapa tahu orang bisa nambah beban maneh nih. Hah? Maksudnya siapa tahu orang bisa meresolusi. Kudu tambahan solusi, Bet. Alam tercemar, kudu solusi, kudu tambahan deui mangkana. Polusi eta mah polusi tidur. Polisi, Bet. Mun maneh aya di polusi urang mah maneh bakal nyari hate, Bet. Posisi. Posisi kebaturan si Lala jeung si Tinggi Wingki. Eta mah dipsi. Nunu. Ini nyanyi ulang tahun, Bet. Hibur urang, Bet. Nyanyi ulang tahun mah mun aya nu ulang tahun, jelema nu ulang tahun ya dinyanyikeun lagu eta, karak cocok. Urang ulang tahun, Bet. Wah, ayeuna Heeh. edan traktir tuh. Edan kopi-kopi acan mah nya ulang tahun. Boga duit, Bet. Ah, payah. Geus kudu nginget-nginget poe ulang tahun, teu kudu ngabejaan sia ulang tahun gak aing ari kopi-kopi acan mah. Hah? Itu penting. Si arek ulang tahun sugan, ulangan harian, ulangan ujian, bodo amat. Ka mana, Bet? Please nyanyikeun atuh kalimat. Please. Mun aya kopi baru bernyanyi. Kopi dulu. Bet. Nyanyikeun sakalimat, Bet. Tidak. Bet. Bet. Hiji-hijina baturan urang, anu bisa ngubaran hate urang cuman ca Asep doang. Kunaon? Maneh kunaon? Maneh kunaon? Teu naon? Urang itu naon? Ning beuleuhna sedih. Mana ini sedih banget. Kunaon atuh nu datang maneh? Kita ulah lain. Lain solusi, lamun maneh nu datang ka dieu. Kulo jadi adatan ka urang. Salah urang naon? Salahna maneh datang ka dieu. Moal beungeut sedih. Di saat orang kebutuh hiburan karena gagal panen. Gagal panen. Mau nyalakeun ka urang.
Urang ka dia butuh hiburan Sep karena mana nu bisa satu kumpulan teh urang. Bobolang hibur nih. Bercapek kieu mah nih, parusing. Coba panen gagal. Hibur we nih di sorangan. Balik. Asep kitu amat kawan nih enak mah. Mana ulah egois tuh nih. Orangnya manusia biasa. Saatnya orang kercape, sedih. Yang dihibur ke babaturan. Ulah orang lain ngahibur maneh nih. Asep. Sep. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun. Alhamdulillah, cuma ngimpi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tanda naonnya asli teh. Tep. Baik. Wah. Aya naonnya, aya pertanda naonnya. Aing penting ngimpi dibunuh. Hah? Kamari Asep itu dibunuh, Bet. Usaha Asep? Si Oni. Kok bisa sarua gitu? Keur penting urang ngimpi ditusuk ku si Oni. Anjir. Sigana urang boga dosa ka si Oni. Kamari urang heureuy meureun nya keterlaluan. Nepi ka mewek eta budak. Sigana mainan nyeri hate, yakin urang mah. Pancarua kamari oge. Jadi kieu ceritana. Main tadi nyanyikan lagu ulang tahun. Kan ku aing teh diturutkeun. Teh aing teh kopi dulu baru nyanyi. Atuh kudu kitu kudu nama. Apa kudu kitu nya? Bener teh. Mun cara ngamen teh dibayar. Sarua orangnya keterlaluan kamari ke si Oni. Ngalampiaskeun amarah urang karena gagal panen. Padahal mah manehna nyakukeun urang teh kesedih. Yang diubaran hatena. Mungkin karena nanti di hati kemana duaannya ditambah kurang. Ya Allah, serem amat ya. kurang nih. Perasaan urang asa inget di ngimpi urang ye. Diuk urang tiluan kieu ye. Oni datang. Dibunuh urang ku si Oni tiluan. Maksudnya situasinya sarua kieu. Sarua ke kieu, keur ngobrol kita. Oke sih bener, urang ge bisa sarua. Nu teh dibunuh sa? Asep. Asep? Di ente kedua. Mamang di dia berarti BK2 mamang. Ulah atuh geus di dinya ente. Sarua. Dua sarua kok ganti posisi. Ya pernah kejadian. Apa kejadian? Heuh, urang di dia, mamang di itu Asep tengah. Di dinya teh. Nah, jadi kan mamang heula di dinya. Oh, jadi urang. Agak mangeng. Agak mangeng. Sep. Tuh bener si Oni datang. Kejadian modar ya mah. Nih, campurannya. Campuran nih. Orangnya nih hampuran nih. Campuran nih. Om Pura nih. Om Pura nih. Campuran. Om Pura. Hampuran. Itu nih campurannya. Om Pura nih. Itu non merentah hampura. Om Pura orang kemarin guys. Hampura orang kita sudah kita keterlaluan nyanyikan nih. mana lagu ulang tahun. Kan lebaran lage geus kamari. Om Pura. Hampura. Om Pura.
Ampuran nih. Ini ampuran orang ngesanin. Ampuran nih. Ya. Nih ulah nyari hati deh ini ampuran. Non marentah hampura kieu kan lebaranna ge enggeus kamari. Geus. Ampuran. Geus marane kabehan, geus. Marane kabehan kurang di hampura kecuali Israel. Alhamdulillah tidak ada modal. Alhamdulillah ya Allah. Pikir penting terjadi kenyataan. Kumaha lamun misalkan orang nyeun kado jeung si Oni. Pan mainna ulang tahun. Edi yang sangat bagus. Berangkat. Kemana ulang tahun? Berangkat. Yuk, gas. Yuk. Iya, aduh. Gak cepet. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun coy. Selamat ulang tahun. Geus sedih nang geus. Masih. Sep bikin Sep. Oh, bikin. Betul, lu bikin. Ih, bener. Belah cilik tuh. Warna gede. Bener tuh. Cocok. Hello Kitty. Ini marane inget sih. Waduh, kan kita prank. Wah. Bener tuh. Oh, kemarin mau ngeprank doang. Ngeprank gua. Biasa eta mah. Heureuy. Buka. Sok buka. Kunaon coba orang tiluan mere kado pepstolan. Nyaho teu sebabna kunaon mere kado pestolan. Urang tiluan apal. Mane pernah boga cita-cita hayang jadi tentara. Mangkana urang tiluan mere pestolan. Bener. Apa sih ngomong? Tuh, Sohib. Umar, Sohib ampel. Bener lah. Tuh. Aduh, selamat ulang tahun. Nuhun barudak nuhun pisan. Geus inget ka ulang tahun urang ayeuna. Wah, tuh mau mungkin poho kebuaturan mah. Banget nih. Geus nya nuhun nya. Oh tuh. Iya bawat. Hei. Mudah-mudahan si Oni kaubaran heuh. Karena orang semere kadonya sama anaknya. Pasti eta mah kudu. Soalnya non coba. Kado geus halus warna pink. Tapi bener si Oni serem. Bere pepestolan. Memang iya. Jangan bergerak. Suruh siapa kalian ketawa? Atau mau saya tembak sekarang? Kalian mau saya tembak atau menyerah? Nyerah apa? Nyerah. Jongkok kalian, jongkok. Jalan sambil jongkok. Ayo cepat. Jalan. Naonan atuh lur, keur naon? Jangan bergerak. Siapa kamu? Saya teman mereka berdua, Pak. Mau nyelamatin dia? Henteu, abdi mah dek ngalangkung we, Pak. Punten, Pak, punten. Jangan bergerak, diam. Diam tempat. Pak, saya mah teu nyawana naon, Pak. Jongkok. Teu nyawana naon saya mah, Pak. Jongkok. Jalan, jalan sampai jongkok, jalan. Ayo. Naon sih? Hah? Jangan berdiskusi. Ayo. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Abdi mah culun. Jalan.
Gening capeknya. Aduh. Besan ah, peperangan ah. Aus nih. Anjir, salah merek kado jadi stres.